Duh jeruk sing bagus jadina sing lebet buahna daunna sing mararontok cing alus ya mah di juga na sugan be si teh euy Cing yang halus dulu ke mana deui mana geus burit ya si Ukon kenapa si Ukon kemelak naon sih kon melak korma kajilina sama tuh aing teh melak jeruk kieu oge jeruk limo ingarananya sing teh nyaho sekalian sih mah kon jeung ontana pelakeun nya jor teh jerukna naon ge ai sabodo sia emang sar ka mana kita dul ka Mekah aing mah kon ka Mekah puas ya di si anjing ditanya nanti jelas sih tah puluh iya lamun geus gede engke tanggal nang ulah sampai dijualnya kunaon itu ieu teh nang kan batur sih blog anjing itu batur ya teh Dol, tadi si Ukon dari itu poho aing sih mah. Tong heula yuk, aing naungsukeun heula nya. Bisi kunaon kitu saya sorangan tinggalkeun bae sorangan di ditu. Poin tinggalkeun bae yuk. Itu aing ya. heuh atuh juga ka ditu mah tangkeun sukon kayak nyusul si sipit pura-pura aing Si Ukon kunaon itu? Gulpukan anjing. Dol, kade heula sama bantuan aing ye si Ukon gulpukan tuh. pul eta mah cokotkeun cai bae ka ditu jug Tuh, aing geus percaya batu. kon sia ku dalam kon aku lila aing mah Dol, saya na ieu kumaha? main aing boga ide pul hayu kali gotong be ka imana teuing Wah, ke bawah pul. berapa geus teuneun be Kok si saha berat. bisi kabur bisi anu nyokot ke ku bagong kalian heula aja urang geger bapana yuk kalian pul atuh pul Anjing. yuk geger bapana lah be yuk Anjing, aing ngalunit talian ditinggalkeun. Goblok sia. Anjing. anjing cenah deui kebukan aing dah Suara mana eta? Abi suara nu agrubug nahan dul. teu nyaho kon Sia di dinya keur naon? keur ngala ieu undur-undur Lain aing power bedul doang di berubuk gitu. Oh si itu naon onomnya. Wah aing bak kagok yang hancak sih beres. oh kon lanjutkeun be Iya